Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Mitra kaum dangu, hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka Ani moal nyimpang heula ka panenyoan lantaran bisi loba sesekelanana. Padahal lamun manehna nyimpang heula ka Aki Surdi tangtu bakal papanggih jeung pamardaka nu geus ngadua kalian datang ka panenyoan. Ngalongokan nu jadi lanceuk oge bari sambian sugan kapareng papanggih jeung Andi. Sok kaparayun sadayana. Ngan teu diteruskeun ka Cipancar lantaran lumaku ditanggulun ka panenyoan teh lain deui ripuhna. Ieu oge awahing ku dipaksakeun lantaran ku tina ngarasa melangna kunu jadi lanceuk nu kaayaanana geus kolot naker. Datang ka Gajah Ngamung, tetela padumukanana teh kosong. Nurutkeun katerangan Panurpahi mah cenah geus aya sababaraha poena jakalara sabaladna ninggalkeun tempatna. Teuing kamarana, biasa bae meureun balang siar. Ongkoh biasana sok aya kana samingguna, tempo-tempo leuwih naringgalkeun imahna teh. Ras ingat kana dongengna Sukri, cenah si Jaka teh sok monok moek di Cisaat. Di imahna Ardasim, saenggeus pamitan ka Panurpahi bring atuh Andi katut Ki Jantra arinit deui. Sedengkeun di luhur ngalayang si Ruyuk kalawan Kacida Satyana, manehna terus nuturkeun ka mana ngoloyongna nu jadi dunungan. Datang ka Cisaat tetela di dieu oge eueuh
Kukituna terus deui ngagerdig maksudna rek terus we ka panenyoan pikeun moro-monok lantaran poe geus nyedek ka burit. Anyog ka panenyoan atuh Gok jeung Pamardaka nyapikeun Ani maleuwih-leuwih matak ngadatangkeun ka bunga tepung jeung nu jadi guru. Dina dekna ngobrol Pamardaka teh nyabit-nyabit ka budak ngora nu ceuk Ani teh heula cenah ngabogaan ulin madi. Sarta nu geus tanyahoan ngaranna nyaeta Wijana urang Cicapar ku Pamardaka teh ditanyakeun nah geus kapanggih atawa tacan. Teu acan kapendak deui Aki sabios perkaris eta mah mung nu penting ayeuna mah abdi teh hoyong newak si Jakalara sareng Pak Bahrowi kantos bantrok di Cipancar mung kabujeng moblos. Ani dina ngajawabna pananya Pamardaka teh terus deui nyaritakeun perkara karna jeung Bahrowi. Ai nada datang ka Cipancar gitu ngajorag imah saha ka bumina Pak Haji Sobana. Malikan deui nu basa bareto teh meureun nya bener jahatna. Onggo ayeuna mah aya tanggalan meureun si Bahrowi teh tah. Sumuhun Aki nya upami teu kabujeng mah hanteu bumi Pak Haji teh ulah-ulah teras dihuru. Margi bumi anu sajena oge teu kirang-kirang nu jadi korban seuneu. Sadayana didurukan ku maranehanana. Nya bener telengesna teh kumaha Haji Sobana teh teu garoloncodan. Henteu Aki, margi kabujeng katulungan. Nya. Geus diteangan ka mana wae si Jakalara teh Ani. Name ka Gajah Ngamung we sareng ka Cisaat, namung nuju Sarepi. Biasa bae panginten nuju Balang Siar. Nya kitu. Hese buguh oge dieureunana ari geus ngabaju dina kajahatan mah. Tapi gawasna kajauhna. Lantaran deket-deket ka dieu mah taya bejana. Tiasa jadi kitu Aki. Mitra, sabot kitu jual-jual semah-semah daratang ngahajar rek manggihan Ani. Saperti Ki Jatma, Kemed, Ketut Popeng. Atuh Halimi jeung Nyina mah pangheulana daratangna. Bari rebo ku kikiriman. Tug nepi ka peuting semah-semah teh taya towongna. Bawaning ku ngarasa sono ngobrol teh taya bosenna. Kitu we gunta-ganti nu dicaritakeun. Lolobana mah ngebrehkeun pangalamanana masing-masing. Isukna isuk-isuk keneh naker Ani jeung Ki Jantra geus ari nit maksudna rek ka Batu Gede. Pikeun manggihan Sukri datang ka Batu Gede meunang katerangan cenah Sukri teh keur ka sawah. Lantaran geus kapalang lengkah maranehanana teu baralik deui ka panenyoan. Tapi terus bae laleumpang mapai-mapai jalan terobosan numun diteruskeun mah ka alun-alun leles. Atuh engke lamun manggih simpangan terobosan ka Kenca nyaeta jalan anu berasna ka jalan Jajahan anu ngabulungbung ka Cigasti. Sajeroning laleumpang teh duanana ge ngabaredeb we pairing-iring. Ki Jantra ti paneuri nuturkeun si Ruyuk we di luhur hiberna teu kebat lantaran naun kitu diselangku eunteup heula dina dahan hitung-hitung ngadagoan anu keur laleumpang. Tapi lain deui matak ngagetkeunana pikeun Ani ye mah lantaran si Ruyuk teh jojo disada ngagelik terus nyirorot kebat ka palebah jalan terobosan anu ka Kenca nyaeta nu ka jalan Ronaan anu berasna ka Cigasti. Sakitu digerowan ku suitna tapi keukeuh we si Ruyuk teh nyirorot ka lebah dinya. Aya naon nya? Kawas-kawas Ani teu kebat nyaritana. Tapi ku Ki Jantra geus bisa dihartikeun. Yen Ani teh ngarasa curiga bisi aya musuh nu keur ngintip di jajalaneun. Sumohon aya naon nya cobi ku bapa teh urang parios. Ceuk Ki Jantra teu ngadaguan heula jawaban ti Ani. Seak gajleng bae manehna luncat ka lebah pengkolan anu ka Kenca. Kuliwad ka tukangeun tatangkalan sakedeung oge badana geus teu temong sedeng Ani mah terus bae leumpang. Tapi ari panonna mah teu waleh cingceung bisi aya musuh nu rek ngadon ngabongohan. Malah ari hate mah make musir ka si Jaka jeung ka Bahrowi. Lantaran gerakan si Ruyuk mah moal beunang kapalingan, kitu peta teh geus pasti tangtu manehna neuleu naon-naon nu dihareupeunana.
Kijantra nu harita geus ngambah sisimpangan, manehna terus ngagedig panona manco ka hareup. Tempo-tempo ret kaluhur nempoan si Ruyuk sabot kitu teh kira-kira manehna ngagebegna. Lantaran di behareup nya aya anu geprak-gepruk. Sada gerakan si Ruyuk lamun keur narajang. Ku kituna jorelat Kijantra setengah nululuncatan ka hareup. Ari breh teh lain deui ngagebegna lantaran tetela si Ruyuk teh keur narajang budak ngora duaan. Suat siet subat sabet ngagunakeun kamaheran. Bintihanana jeung kakesitanana macokna mangka-mangka pamatukna teh ngeluk lencop. Mun keuna teh piraku teu matak ngajewol daging. Atuh gerakan cakarna nu diwangun ku ramo-ramona nu ngagaludra. Sakali ngagapruk teh lamun keuna mah piraku teu matak ngadaradad kana kulit. Ulah-ulah kulit teh piraku teu ting alwir dibeset ku kuku seukit. Leuwih-leuwih Kijantra ngaranyugna. Lantaran nu saurang mah taya lian ti Wijana, nu harita keur babarengan jeung Widarma, minantuna Pasuta, jelas namanya eta salakina Nyi Umi. Harita teh ngahaja arini ti Cigasti. Ret Wijana ka Kijantra. Mun basa tepung ti heula mah teu kungsi katitenan, tapi ayeuna mah ari gok ari apal we ka Kijantra nu waktu aya kajadian diributan teh di Tanjung Pura. Manehna memang pipilueun, geus teu sak deui boh rupana, dedeganana atawa rigigna memang kitu pisan. Ku kituna ngagentak manehna ngagorowok ka Widarma. Podaran heula, heulang edan teh Darma euy. Keun kukuring mangkelukna urang sanghareupan. Ceuk Wijana bari ngolebat ka hareupeun Kijantra. Ieu geuning bajingan anu kungsi ngaributkeun di Tanjung Pura teh euy. Mana batur-batur Andika? Cingan, mana? Mana nu sajena? Ceuk Wijana bari langsung nyamerkeun ruyung kawung. Na rek dipake ngababuk beheung. Ulah-ulah Andika nu teh heula ngajorag kana kapaitnya. Ceuk Wijana bari ngarobah gerakan ruyung kawung. Lantaran panarajang nanu ti heula ngalaman poos. Dumeh Kijantra rikat jingkrak pikeun nyalametkeun diri. Si Jakalara baraya anu boga dosana mah lain kaula. Ceuk Kijantra bari ngagentak malik nyerong. Hiuk badogna anu memang geus dicabut terus disabetkeun pikeun mapag ruyung kawung. Trang sorana ngabelentrang bubuhan ruyung nahun atuh. Teu asna oge teu beda ti beusi. Si Jakalara teu salah ti panyangka. Andika pakacarna nya. Mana ayeuna si Jakalarana? Ayo teng-tengkeun kabeh. Ceuk Wijana bari ngulawitkeun ruyungna nu saterusna nyuruntul rek notogaangen. Kijantra teu ngajawab sanajan bener ari hatena mah geus ngarasa seber. Lantaran kahebatanna ieu budak ngora teh lain beja. Puguh geus kasaksian ku sorangan, manehna rikat ngagilak deui bari ngahembatkeun bedogna. Tapi Wijana sakilat narik deui ruyung kawungna. Kulawit gerakan ruyung kawung tetela bisa ngungkulan gerakan bedogna Kijantra. Mun bedogna Kijantra nyuruntul ka handap, lantaran pangadekna ngaplos tapi ruyung kawung Wijana ngahiuk di luhur rek ngahanca sirahna Kijantra. Nu kaayaan badana keur sumudoyong ka hareup. Nu tumeratna ka Kijantra ngan ukur bisa meureumkeun panona lantaran ruyung teh estuning kacidat cepetna. Sedeng manehna geus aya deui dangka pikeun nakis atawa ngejat nyalametkeun dirina. Rasakeun baraya. Ceuk Wijana nyorowok ngabarengan gerakan ruyung anu ngan kari sesentian deui tina sasaran. Hiuk corelat putrang. Hiji sora anu teu kira-kira matak ngagetkeunana. Sedangkan Kijantra ngudupung dina taneuh. Mitra kaum dangu lamun Kijantra teu ditejeh ku Andi moal boa sirahna teh tangtu bakal ngabelentrang dihanca ku ruyung kawung. Tadi teh waktu Kijantra saolah-olah keur nunggu-nunggu nasibna nu bakal karanapan. Kabeneran Andi ngarongheap puguh we barang mireungeuh Kijantra keur aya dina ancaman Wijana. Teu talangke belesat Andi dina gerakan heulang nyabet. Narajang ka Wijana nu sabek-bekeun ngahanca sirahna Kijantra. Bareng jeung nejehkeun sukuna kana badan Kijantra. Leungeun katuhu Andi nu memang geus nyekel siku-sikuna. Ngabelentrang dipake ngababuk ruyungna Wijana. Ku kituna Kijantra salamet ukur ngudupung teu naon-naon.
Coba lamun dibandingkeun jeung sirah namun kena kuruyung kawung, ulah-ulah matak bujat bajred polon. Memang sakaan Andi oge kitu pisan. Nyaeta Ki Jantra geus bisa dibayangkeun ti samemehna yen sakurang-kurangna sirahna remek mah kudu sanajan teu nepi ka beulah oge. Tapi saenyana mah ieu teh ngan saukur sangkaan moal nepi ka kitu. Paling-paling Ki Jantra teh bakal leneng lantaran saeutik oge Wijana teh teu ngabogaan maksud ngabinasa. Sok sanajan bener ieu jalma teh salah saurang anak buahna si Jakalara. Tumrapna ka Wijana lain deui ngaranyugna. Kumireung heulangna oge geus ngarasa kaget kawas-kawas anu keur diangon ku Ki Jantra. Ayeuna muncul pisan Andi nulungan Ki Jantra kapancana cek beja. Andi teh beunang disebutkeun musuhna si Jakalara. Tapi naha ayeuna babarengan jeung anak buahna tur bari jeung ngabelaan pisan. Mungkur Pak, sabios urang payuran ku abdi, cek Andi ka Ki Jantra anu harita geus nguniang hudang. Ai teu sangka jago tutugan anu geus kawentar murah ku panulung teh euy. Buktina mah cueut kanu hideung ponteng kanu koneng. Ngadon ngabela ka jalma jahat. Cek Wijana bari muncereng ka Andi. Hah, cek saka ulah ngabela jalma jahat. Andi kanu silo mah Wijana. Andi api-api nu balilu. Padahal manehna geus ngarti pantes Wijana nuduh kitu. Keur mah geus ngadenge pangakuanana Ki Jantra sorangan. Katurug-turug ka pancek kateranganana urang Tanjung Pura nu nyang hareupan komplotan si Jakalara teh nyaeta Wijana jeung pamajid. Andika nu silo teh mah Andi. Ieu manusia teh nyatana mah anak buahna si Jakalara nu geus nyieun rusuh di Tanjung Pura. Oge anu geus ngajorag ganang kapait rek ngalapatina aki kaula. Sarta nu geus mitnahkeun ka Andika. Manehna nyebut-nyebut si Buntung jago tutugan, malar pihak kaula bentrok jeung Andika. Coba tanya ayeuna ku Andika. Nah caritaan kaula teh ngan sakaran akon-akon? Sok tanya. Wijana bari ngagiler ka Ki Jantra nu geus nyoloyong ka sisi. Sedengkeun si Ruyuk barang geus mireung dununganna mah manehna ngageleber karadahan kai teu terus ngayakeun panarajang. Lantaran kadeuleuna Andi teh tacan ngalakukeun gerakan naon-naon. Atuh Widarma terus manehna nyampeurkeun Wijana. Jenang tung gigireunana nyang hareup ka Andi. Red kasih Ruyuk nu keur cineten dina dahan. Temong giler panonna masih keneh ngandung amarah. Bisa jadi caritaan Andika teh aya benerna Wijana. Tapi eta teh waktu nu geus kaliwat. Ayeuna mah beda deui. Pa Jantra teh geus teu kudu disebut-sebut jalma jahat. Ieu sababna kaula teu mikeun lamun Andika aya karep deuk nandasa ka anjeunna. Andi nemalna kalawan tanes. Ucap-ucapanana geus moal bisa diganggu gugat deui. Anak itu mah Andika teh dengdek kasih Jakalara atuhnya. His. Bener-bener Andika nu silo Wijana. Tina perkara si Jakalara memang karep Andika jeung kaula teh sajalan. Komo ayeuna kaula ngadenge beja ti Andika yen si Jaka teh geus mitnahkeun ka kaula. Jelas Wijana. Tapi naon sababna Andika bebela ka ieu jalma? Eta mah urusan kaula. Andika teu perlu nyaho ayeuna mah leuwih hade. Urang lumaku sewang-sewangan. Tepung deui mangke di mana bantrok jeung si Jakalara. Mitra, Andi memangna taya maksud pikeun patelak deui jeung Wijana. Lantaran geus kanyahoan yen ieu budak ngora teh lain nu kudu dianggap musuh. Kadar kejadian geus-geus eta mah ngan saukur ditimbulkeun ku salah sangka. Hade Adi. Tapi kadiekeun heula eta manusa lantaran dibutuhkeun ku kaula.
Mitra kaum dangu Wijana memang perlu Kuki Jantra. Baku nama hayang menangkat terangan anu jelas. Naon sababna numatak si Jakalara make aya niat rek ngala patina Pak Asmita. Ku kekeh. Lamun ku kaula moal dibikeun. Ku kaula rek dipaksa. Bejadkeun heula dada kaula Wijana. Adi kekeh mah maksud Andika murugul. Ani akhirna ngebrehkeun tang-tanganana. Ai. Bener Ani. Wijana menta kayakinan. Tapi no gawe Wijana. Hade atuh. Ari kitu mah kahayang Andika. Tarima Ani. Ya. Wijana ngagentak luncat ka hareup bari nyamerkeun ruyung kawung. Ulah pipiluan ruyuk. Nusa urang deui hancangan maneh. Ani ngalegot nyingkahan paneungeul bari nyarita ka si Ruyuk. Lantaran gerak-gerikna geus kajudi yen si Ruyuk teh rek babantu ka manehanana. Hewak eta manusia teh Win, kade bisi kabur. Wijana bari nyusun panarajang nu ngadua kalian. Manehna ngagorowok ka Widarma nitah newak Ki Jantra. Tapi orokaya si Ruyuk geus ngagapruk manten narajang. Aduh Ki Jantra oge teu cicingeun ngagentak manehna luncat ngirimkeun panimpugna tutungkusan ti Ciaro. Nu antukna derbae Widarma jeung Ki Jantra patelak. Sedeng si Ruyuk kawas nu sungkan ngahurup. Manehna ngageleber deui kana tempatna tadi. Matana kular-kiler nitenan anu keur jogol. Pikiranana mah geus saperti manusia bae. Manehna ngadago heula mangke di mana pihakna aya anu kasoran pasti bakal babantu. Hiuk deui ruyung kawung dina gerakan jurus Caladinoktro. Maksud Wijana lain samata-mata rek binasa. Tapi manehna hayang ngajajal nepi ka mana wawasena nu jadi lawan teh. Tapi Andi nu memang geus ngarasa bener-bener kumaha jajatena Wijana. Ngagentak manehna ngawangun gerakan heula ngagalaprak. Leungeun buntungna nyamer iga burung. Sedang leungeun katuhun anu keur nyekel siku-siku diheubatkeun ka luhur dek ngetrok siku lawan anu keur nyekel ruyung. Tapi teu kira-kira Andi ngaranyubna lantaran Wijana ngagentak ngawangun gerakan pucuk awi ka tebak angin. Menang mulungan ti Ipah nu jadi pamajikanana. Kukituna leungeun buntung teh ukur nobros angin. Sedang siku-sikuna oge teu bisa hasil ngahanja sasaran. Malah ruyung kawung teh ayeuna mah ngahiuk kitu kangeunana. Ani rikat ngagilek malik bari nyabetkeun siku-sikuna dina gerakan capit hurang. Tapi tetela dipake nandingan ruyung kawung mah sama sakali jadi leungit keampuhanana. Malah manehna sorangan nu bis-bisan cilaka kabawa ku gerakan ruyung kawung. Ngan untungna Ani ngagentak luncat ka tukang bari narik deui siku-sikuna. Lanan, tunggu Wijana. Ani bari ngacorelat kana tangkal kai. Cileng luncat ka luhur bari nimpukeun leungeun bundungna kana dahana. Balukarna teu kurang-kurang matak ngagetkeun lantaran dahan kai pasang teh sakaligus ngadorok-dok peungas. Ai. Nah kalah ka ngalah suluh Ani. Wijana seolah-olah nu ngeyehkeun. Sok padahal ari hatena mah lain deui kagetna. Mireungeuh kahebatan leungeun buntung Ani. Tetela lain bantrak-bantrakeun. Mun segeuna kana badan teh moal teu remuk. Lain ngalah suluh Wijana. Tapi pikeun ngayonan ruyung kawung Andika. Teu salah Andika kakoncara disebut-sebut si ruyung kawung. Memang nyata. Gerakan ruyung Andika lain heureukeun. Ani teu euleum-euleum ngebrehkeun pamujina bari ngahehe lantaran asa kagugu ku ucap-ucapanana Wijana make nyebut-nyebut rek ngalas uluh. Hutan teh Andika geus ngadenge beja kana gelar kaula. Begitu nama satanding Ani.
Ani kaget salah dibere sesebutan si buntung jago tutugan. Horeng lengan buntung Anika teh sakitu hebatna. Teu kudu make bedog lamun teh kalah suluh teh. Hah, bener Ani, teu kudu make bedog. Cek Wijana bari ngarenyu. Alah. Ulah-ulah kalulucon Wijana. Bae, anggur mah urang teruskeun hanca. Cek Ani bari ngajega pinuh sayaga. Bae Ani. Cingprung, suluh teh geragunakeun tah. Hade Jana. Ani luncat bari nyabetkeun paneungeun. Tapi Wijana ngagentak nyerong robah kuda-kuda bari ngahiukeun ruyung kawungna. Orok kaya Ani ngagentak nyang hareup. Hiu. Belatrak. Paneungeunna diadu. Korebat. Ani dina gerakan cacar bolang. Wijana ngagentak nyerong nuturkeun korebatna badan Ani bari nyusul tepus ku ruyungna. Tapi Wijana lain deui ngaranyugna lantaran Ani kalawan sakilat naker ngablesat balik deui ka asal tadi. Sedang paneungeunna tetep ngahiuk aya di sahanapeun gerakan ruyung kawungna. Kituna ngagentak Wijana mundur sakadar ulah nepi ka kasabat ku paneungeun nu gedena sarua jeung leungeun. Tapi gerakan Ani estuning mata clear nu nyang hareupan atuh. Harita Ani terus ngolebat ka tukangeun Wijana ngagunakeun gerakan pangalmui. Sarta balukarna sakali ieu mah Wijana teh kapaksa kudu ngaku kana kaunggulan nu jadi lawana. Lantaran nyaho-nyaho dahan kai pasang teh geus ngabeletuk kana sirahna. Kurang-kurang ngawasa daya kekuatan warisan tinu jadi bapak hanteu Wijana teh matak ngalungsar nya-nya. Sanajan teu ngababatang oge ari bejad masirahna geus tangtu lantaran teungeulan Ani teh lain ngagunakeun tanaga anu sabongbrong. Aduh. Wijana teu buru ngagero lirih. Bakuna mangarasa reuwas deui dumeh kapalingan gerak kunu jadi lawan. Ulah epes meres Jana. Sing awas atuh ulah cileureun. Heg we sirah Anika kabeunangan. Tah, cek Ani bari ngahiukeun deui paneungeunna. Ah cukup Ani, sakali weh ulah hayang deulieun. Cek Wijana sanajan harita manehanana masih keneh nongongan Ani. Ngagentak manehna ngawangun gerakan kalakai murag. Puguh we teungeulan Ani teh jadi ngeplos ka tempat kosong. Ngagentak dipino deui geblos deui bae poos. Lantaran badan Wijana terus kokoleaban teu bisa ditembus ku paneungeul. No antukna Ani kalah kahuak hiuk neungeulan angin. Malah pamustunganana jadi Ani anu kudu ngaranapan mamalahna. Sakali Wijana ngagunakeun ruyung kawungna teu hese. Pelentrang bae ngahanca tarangna Ani. Aduh. Ani ayeuna mah anu ngagero. Ngagentak manehna ngejat lantaran pasti dipino. Aya hutang lo tadi Ani. Cek Wijana bari ngarenyu. Sedang gerakan badana diselang eureun heula. Kontan ayeuna oge ngahutangkeun deui Wijana. Cek Ani bari nyebrut dina gerakan heulang nyabet anak hayam. Tapi Wijana ngagentak ngoleabkeun deui badana dina gerakan kalakai murag. Ani sakilat ngarobah gerakanana ku gerakan panggalmui. Terus-terusan bari paneungeunna huak hiuk neangan sasaran. Puguh we sabrehan majiga anu keur hareureuy. Mun Wijana badana kokoleaban sedang Ani mah terus muih ngurilingan badan Wijana. Sarta kalah kulila mah teu burung we Wijana kabeunangan. Digeulang leungeunna anu keur nyekel ruyung. Celeng ruyung kawung teh meceleng jorelat Wijana ngejat tina buleudan ruang gerakna anu saolah-olah ditutup ku gerakan pangalmui. Hiu! Wijana nyamerkeun gerakan jurus Tanjung Buran. Tapi kalah kabantrok jeung paneungeul Ani. Reg gerakan pangalmui teh ngaredakeun, sedang Wijana banguna teh teu kerel-kerel. Bener, Wijana. Andi kaboga hutang deui ka kaula. Ayeuna ge kontan dibayar. Yeah. Wijana nyabrutkeun jurusna dina gerakan orai totong. Tapi Ani geus surti.
yen ieu gerakan nu jadi lawan teh memang ngandung tipu daya nu kacida hebatna. Manehna teu daekeun nandingan ku gerakan tapak jalak. Lantaran ti heula oge kumanehna geus karasa mamalana sasat katipu meleg-meleg. Ku kituna ngagentak Ani ngalalepkeun badana lantaran rek ngagunakeun gerakan cakar heulang. Ngan oro kaya Wijana oge geus bisa negu yen kulit beuteung nu diincer kudu jadi lawan. Pikeun nyalametkeun diri ngagentak manehna ngarobah gerakanana mundur ka tukang ku jalan narik suku kencana. Hiu! Dampa leungeunna rek ditengeulkeun kana punuk. Tapi Ani rikat ngaboreng kala kagigireun Wijana bari nyintrek ceuli. Lain sintrek samanea tapi sintrek nu dieusi ku semu gunting panglalerti pamardaka. Ay. Nah, kalakuan teh kawas bolon Ani. Make suntrak sintrek sagala sia. Wijana pananyana pinuh ku kaget. Lantaran disangka nama Ani teh bakal nampiling. Ripe kalah sintrek atuh Ani teh lain deui ngaranyugna lantaran tetela semu guntingna teh teu mempan. Padahal ceuk nu jadi guruna mun nu jadi lawan disintrek teh sakurang-kurangna beungeutna bakal tutung. Tapi kapan ieu mah kalah pokna teh majar kawas bolon cenah gejeng suntrak sintrek cager mitra kaum dangu. Lantaran Ani kalah siga nu molohok. Memang ieu teh mangrupa hiji kasempetan nu kacida hadena. Wijana ngagentak ngolebat kagigireun Ani bari ngepretkeun ramo-ramona dina gerakan gurame ngabinti. Kepretan ieu oge dieusi ku semu gunting warahan ti pamajid. Bet kawas bikang jana. Make ngusapan pipi sagala. Ceuk Ani bari marong ka Wijana. Wijana ayeuna mah nu ngaranyug. Semu gunting majarkeun teh ngusapan. Nu akhirna Wijana ge molohok deui teu beda ti Ani tadi. Bari dina hatena mah geus teg bae boga sangkaan yen semu guntingna teh ayeuna mah geus camal. Wah, camal ieu. Oho jigana mah. Biasa geuninnya. Magaduhan gitu mah cenah gitu oge. Lamun mereka hampangan teh sok dilaan heula gitu. Sok disimpen dilaan heula. Masieun ka cenah ka hampangan. Terus beres ka hampangan leos we, hilap tah. Barangna teh ka kantun. Aya anu kitu, dua kitu nya camalna teh. Ngariweuhkeun nya lamun nu kitu teh. Magaduhan nu kitu. Sok ningal palawargi aya geuning gitu. Poe mereka hampangan itu sok usaha heula. Sok disimpen gitu gede. Tapi digantungkeun. Hilap tah. Leos we. Jadi we camal. Gitu. Camalna teh ngaleungit eta mah. Tapi diange deui. Anu jadi ange teu dilaan tah waktu kahampangan. Gitu, teu dilaan. Jo kecewer gitu nya. Itos emut, uluh. Cenah kahampangan, camal cenah ieu. Buka ajian naon, nanahaun eta mah tah. Kurang teras. Padahal lamun ngarti karena sabab musababna boh Ani atawa Wijana moal ieu ngarasa kaget moal lantaran pantes rek teu mempan oge lantaran duanana pada geus kaancikan ilmu semu gunting nu sumerna teh sahuluwotan saguru kitu meureunnya. Ku kituna dina dekna digunakeun teh tang teu moal nimulkeun reaksi naon-naon. Sasat patepung jeung nu jadi baraya.
Ani nu memang leuwih ti heula lilir tina kakaget ngagentak manehna nyebrutkeun leungeun buntungna nu maksudna hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna lantaran diri lalila oge taya paedahna. Lah karunya we kanu macana capek. Komo teu aya dangka mah muhun. Teu aya reusna heula ngadudu deh cenah mang barang ngadongeng lah. Entong ka itu ka dieu heula tong ngolingan segala macem lah. Itu ngadongeng ngadongeng we cenah kitu. Masuk aya ka itu ka dieu na heula. Padahal mah eta teh minangka ngarenghap palawargi. Muhun. Intermezzo na. Geuning dalang oge Asep Sunandar sok ka ditu ka dieu heula we kitu nya ngacapruk heula. Muhun eta teh hiji ngareureuhkeun kacape, kadua etang-etang hiburanana, atau katiluna nuju ngimpleng-ngimpleng imajinasi kangge naon carios terasna gitu. Itu eta teh maksudna mah. Gitu bilih teu ngartos ieu mah bilih teu ngartos. Mun. Acan hoyong kieu we cenah Mang Barna. Sapertos eta we cenah sapertos Mang Jaya ngadudud we cenah Mang Barna. Ngadongeng teh teu ngolingan ka ditu teu ngolingan ka dieu. Adongeng we cenah jejem gitu. Mitra kaum dangu Orokaya Wijana henteu cicingin. Ngagentak manehna ngawangun pasangan Dewa Samadi. Bret, leungeun buntung teh digunting tapi lain deui Wijana ngaranyugna. Lantaran guntinganana ngageblos malah samemeh manehna neruskeun ku jurus kemar. Leungeun buntung teh terus nyuruntul ka hanap rek nobros beuteung. Begituna Wijana ngagentak ngajaul ka tukang dina gerakan jeler kasaatan. Ani terus nyusul tepus nyebrutkeun deui leungeun buntung. Maksudna Wijana teh moal dibere minge tapi Wijana ngagentak ngagunakeun ulin besot. Leungeun buntung nu keur nyuruntul teh ditewak nu maksudna rek dibesot. Wijana ngaranyug deui bae atuh. Lantaran besotanana teu mempan. Ieu teh lain lantaran gerakan besotna geus leungit kaampuhanana lain. Tapi Wijana teu sadar yen leungeun nu dibesot teh memang eueuh pigeulangna. Bekituna terus kageblos. Lantaran waktu leungeun buntung rek ditewak Ani ngagentak narik leungeunna. Jadi nu beunang teh tungtung leungeun nu memang taya pigeulangna. Keapan buntung teh ha. Kukituna Wijana kapaksa kudu ngarobah deui gerakanana. Sedang Ani terus ngagunakeun leungeun buntungna. Waktu disebrutkeun deui Wijana tetep ajeg dina tempatna. Hiu. Gerakan leungeun buntung ngadatangkeun angin miheulaan nebak kana dada. Beda ti halu neumrag sasaran. Des. Wijana sakilat ngagunakeun jurus alip. Sakaligus dina gerakan potong dua. Oh. Ani ngagerung tetela leungeun buntungna teu kuateun nyangga wawasena jurus alip. Warahan gumilar nu jadi bapana. Kuninga gumilar. Tah, eta mah dina seri gumilar mitra. Leungeun buntungna ngulapes ngan henteu we potong. Kituna Ani teh bener-bener daya kakuatanana kacida hebat. Cacakan lamun nu sejen mah piraku leungeunna teu ngaderek-dek. Sabot Ani ngalengak Wijana langsung ngasupkeun jurus kemarna masih keneh dina ulin alip. Tapi ngadadak Wijana ngaranyug sarta gerakanana reg eureun. Manehna ngadenge sora Widarma ngoceak. Ari direreteh badana keur ngoleang ti guru bagana gawi. Kituna cul Ani balesat manehna muru Widarma tapi leuir. Widarma terus ngoleang ka handap. Atuh Wijana terus deui tuturubun geus teu mikirkeun kana pibalayeun nu bakal ngancam kana kasalametan dirina. Bari hate lain deui tagiwurna.
Soksiun Widarma teu bisa katulungan. Milik cerona jurang geus matakting puringkak bulu punuk nu nempokeunana. Mitra kaum dangu tadi teh waktu Widarma patutunggalan jeung Ki Jantra. Tetela Ki Jantra kadese hal ieu cukup dikanyahokeun ku si Ruyuk. Gituna si Ruyuk melesat maksudna pikeun ngabantu nu jadi sobat dununganana. Nu pikeun Widarma lain deui mata kripuhna. Manehanana terus-terusan disamran, dibintih sarta dicakar sirahna. Ya badai bari nyang hareupan Ki Jantra nu geus mimiti nyeunghap sarta terus ngirimkeun panarajang-panarajang nu hese ditakisna. Nu antukna Widarma ukur bisa unur-unuran baku nama pikeun nyingkahan panarajang si Ruyuk. Akhirna manehna teu titen kana tincakeun. Nepi ka manehanana ti guru bagna kana jungkrang nu cukup lungkawing. Hal ieu teh teu saeutik nguntungkeunana ka Ani. Da cacak lamun teu kitu ulah-ulah Ani teh bakal bener-bener namru di pakalangan. Lantaran leungeun buntung nak nu memang jadi anlanana geus tangtu moal bisa tereh-tereh digunakeun deui. Ayeuna oge lain deui nyeri karasana. Geus teu bisa dijungjungkeun. Bukituna ngagentak Ani hudang sarta langsung nyampeurkeun Ki Jantra. Ngalobakeun deui pamolah belecet bae ari mitru rusuhan. Bari hate mah teu wudu ngarasa paur. Risi Wijana terus ngabledig. Ongkoh deui sanyana mah teu perlu-perlu teuing pikeun neruskeun patelakna jeung Wijana. Lantaran nu penting mah nyalametkeun Ki Jantra. Tetela rek digunasika ku Wijana. Mitra saturkeun Wijana. Wijana teu sirikna tuturubun kahanap bari hate tetep dilimpudan ka paur. Lamun seug Widarma ragragna terus langsung kana dasar jurang. Kawasna geus taya harepan kana bisa menyat deui kumaha we engke picaritaeun ka Pasuta. Ongkoh di nu pangberatna mah dina nyang hareupan Nyi Umi, nyaeta pamajikan Widarma. Tapi kawasna Widarma teh nyawana masih keneh di tangtayungan ku Maha Kawasa. Manehna henteu terus ragrag kana dasar jurang. Tapi nyangsang dina nengnong. Cager. Mitra hanya akal kabujeng nengnong. Dugi ka dieu heula ah dongeng Mang Barna dinten ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten we nya kasadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.